Ya wah, sama tertete kunaon sesenyo ada kelalajo Persib ya aduh jeung mabok segala di nya aku dibawa ke bengkel mah kitu ya teh. Ya mah ya. Jang, naon mang apa teh ya teh di Bandung ya jeung make baju Arema segala aya maneh kan? Apa? Laan ayeuna laan. Embung. Nyaho teh ayeuna teh Persib da aya maneh. Ayeuna ge Arema deui. Ganeng kan itu di Bandung, Asia. Lan. Buruk bisa didorong aing jeung beungeut-beungeutna sia. Kumaha urang we? Kayak sia ngalawan ka kalau teh apal di dia wilayah Ultras Kanas. Teu apal. Apal teh kutuana saha? Teu apal jeung teu hayang apal we. Mata kudu apal ketuana di dia saha bisa diwajakeun ku aing sia goblok. Urang ge boga ketua so. Saha sia ngaranna ketuana? Yuli Sumpil, ketua supporter Arema eta teh di Jawa. Ultras Kanas mah aing Babang Bemo ketuana ge sia dek naon goblok. Gus ketua ETC mah, gus ketua Ultras mah. Isukan naon deui? Isukan jadi ketua Karang Taruna aing mah sok dek naon sia. Kumaha we urang Lan buru-buru lan goblok. Dek lalajeng lah. Si anjing. Nepi mana-mana ge aing mah moal damai eta jeung dua klub eta mah. Goblok teh jadi motor di ruksak di aing kudu ka bengkel keur teu boga duit kieu teh lieur aing da. Pugu harga diri sip anjing eleh kuno dua eta mah cip. Era atuna bae eleh ge sip asal ulah kudu dua eta aing mah. Mulai orang Bandung aing da ngadukungna dek kanu lain da. Ridho keneh eleh kumang perang aing mah. Kunaon jang ngasih kaku kulutus? Heueuh aing aneh ka Persib jeung nu lain HD main teh. Tapi tempo jeung nu dua eta. Nah, eleh wae gitu. Tempo atuh kualitas pemainna emane anu aralus dicaradangankeun, anu barutut kitu diintikeun. Ayeuna dek ngeluh deui kumaha. Dek ngeluh deui kumaha. Tim geus mewah eta pemain geus hararade. Mun hararade ge moal eleh teh emane. Halus kena urang atuh tah boga bal urang mah. Teu si Gonjales tah bal ge urang mah baheula. Ada ya ge aing kostum ti Barakowi. Tah ieu ti saha cing? Ti saha? Ti almarhum ai betik urang mah tah. Hade. Tempo atuh. Persib dai emane. Heeh, Persib deui ayeuna mah. Tah ieu ti saha cing? Baheula urang cicitakan. Ti saha? Si Mang Pandi tah jeung si Gonjales cicitakan make bal ieu. Legend. Nya heueuh atuh. Geus mane tong adat-adatan wae. Ngadukung teh tong hayang meunangna hungkul emane. Lain ku kitu nah eta piraku eleh kudu kitu mane kudu dua eta. Maneh ge ayeuna ngadukung ulah hayang eleh wae atuh. Ya sarua urang ngadukung mah kara hayang meunang atuh. Berarti urang mah hayang meunang we tuluy. Da aya elehna atuh ngaranna ge sepak bola sia. Da urang ge wani sabenerna mah tah ngalawan tim rival eta teh. Lawanana ku aing ku RW 3 sok tim urang tah. Urang pan strikerna ge tah RW 3 teh emane. Top skor marahan pata urang liga antar RW. Emane? Emang ngalawan mana engke Persib teh? Mana engko bobotoh tapi teu apang teh jeung manana. Dengekeun dina radio jeung baca koran teh emane. Oh, atuh depan apal mamah urang mah teu bogan radio, teu bogan koran-koran acan atuh da tara meuli martabak inu aing mah. Tara meuli suuk deui. Engke teh Persib teh mana jeung emane jeung RW 8 anu baekna Mang Banen, jeung penyerangna aya Puyol. Cing balik sia ditanya teh. Engke teh main teh mana jeung Madura tuh. Persib jeung Madura? Heeh, jeung Madura. Mana ngapal mung? Tadi emane rame mah? Naon? Brazil. Di mana? Jeung RW genep. Goblok, beki parah sia mah. Alam atuh. Biasa saeutik kumaha nu ngalakain teh. Aing geus ditipu deui wae meureunan nya. Anjing. Tidak geus meureun sakieu teh. Katipu deui dia mah euy. Ngalakain. Kemana mana menang? Nonton ieu mang. Arema. Ayeuna Arema deui. Arema. Heeh.
Arema deui ayeuna pan. Arema ini kan main cicing di Bandung nah make baju Arema jeung sal Persija. Bae we mang ah. Da moalna naon? Ieu mana menang ti mana? Dijawab dipangmeulikeun ku si bapak. Pan si bapak asli orang Jawa. Heeh, babe mah ti Jawa nya. Tapi orang Bandung mah mana ulah mana yang di Tenggelan. Tadi ge anu nyarekan Saha? Babang Bemo kitu mun teh salah Oh, si ngaranna. Bemo. Heeh, adi Cemeh nih. Heueuh da si eta mah ketua Ultras Kanas. Mana atunya heueuh. Ah, mana mah. Ieu tadi dibuka berarti tadi. Heeh, ngan urang teh kabur we da hayang lalajo tuh. Duh aing power mana di Bandung. Duh aing. Nah, atuh mang oge cicing di Bandung tapi make baju AC Milan. Tah, mending kaos urang ari maneh daripada ngadukung Persib. Mending nu kararieu Arema. Ah, nu kieu mah Liga Indonesia mah ai maneh loba mafia. Tapi nah kahandapna make calana Madrid emang. Oh, heueuh nya. Bukan bae da urang tapi urang pendukung AC Milan euy. Tah, Nah, eta masih gah ku pulpen. ai mana ieu teh tatomang si nu ayeuna tah AC Milan atuh. Nukung Itali urang mah. Pemainna ge si Inzaghi ai maneh atuh. Oh, rek naon maneh? Indonesia mana loba mafiana geus tah ieu ah. Maneh malahan power di Bandung malahan kitu. Tetep Arema jeung Persija kieu tah mang. Kumaha maneh ah itu tenggelan maneh aing. Persib deui tereh main deui jam 8 peuting geus bisa kaberangan di aing mah kumaha nya motor mogok deui. Manya deui inditna kudu nga-BM mah da moal HD atuh ka dituna oge jeung tiket can meuli deui manya kudu neropos stadion mah kitu. Aing bingung kumaha nya euy aya dek nyogok ka polisi. Polisi nu sok disogokna gering deui. Aduh anjing lieur pisan goblok teh ah. Gana itu menang lah, baiklah nonton di TV wae ge ah. Bem, kemana? Ya mang ada ngajak Persib aya teh geura ngokok motorna aing. Kumaha can meuli tiket ongko geura bingung aing kumaha nya. Ah, Persib masih kan dilajuan kamari eleh tuh Persib jeung Arema atuh. Eleh menang oge tetap Persib Bandung mang. Hisap urang cicing di Bandung mang lain di Garut atuh da. Mun di Garut mah meureun mah ngandukung RW 7 meureun. Bingung atuh da. Mana ti badak teh da ulah rasa urang ge apal. Mata ku badak ayeuna sok manya ketua teh datang ka ditu aya anggota DPR geus ka ditu anggota DPR anggota Ultras ke ka itu mah. Bingung urang da. Urang mah hoream sudah deui ngadukung Persib elehan wae ku Persib ku Arema mah ah geus ciri hate. Geus we ieu we urang mah biasa cemilan urang mah. AC Milan paling ge meureun eta make bajuna we hungkul meureun da ngadukungna mentara. Ai maneh urang sok kalajo apana dina layar tancep. Apaan emang liga-liga Italia mah kan penting manya. Mang mah paling geus kolot mah meureun sare we ngagokek meureun di kasur anjing pamajikan meureun. Kadang urang mah kasih Inzaghi tah tingali tato urang. Gadang kos anu ieu wae nu kuat bae sakitu kolot mah geuning tipi-tipi panon Manggarai peureum. Tadi aya budak ka dieu make eta geuning setelan Arema jeung saha Persija. Lah eta budak sama bantang ulah pisan goblok teh geura. Kita helaan mung kalah kabur lah. Si Menon eta teh ngan bapana da asli orang Jawa atuh. Beda anger mah ngewa atuh. Orang Jawa oge da make baju rival di Bandung mah ngewa lah. Mata ku aing neuk disusul ayeuna lah jeung barudak. Bae lah. Ayo Mang, nya nuhun. Anger ada teh geus teu usum beung keketuaan supporter teh. Si Bemo. Cepat Nasir. Robi Darwis. Dadang Konelo. Dadang Menir. Asep Rinso. Dadang Menir. Asep Bom. Asep Hidayat. Barkowi. Anjing gol. Barkowi gituan. Nyiloan deui. Nah, mana ieu nama make baju Arema jeung sal Jack Mania. Bae pandaina Arema deui ya maneh. Janco anjing eta mah. Ya, anjing. Ya. Dengi kumane. Teu pantes ayeuna ngajedog dina tanah Sunda maneh tapi ngadukungna Arema jeung Persija. Teu pantes maneh ngajedogna jeung si Usep tuh di Malang anjing. Pentas jeduk lah.
Mana mah nyari-nyari pengen nafsuan wae laan. 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 Janco sia imah. Tuh nah jeung dipake atuh maneh ge. Manya bajuna Persib sana dejek. Kemae sama bobotoh musiman meureun. Sia bertatah bertetap goblok. Lain musiman maneh. Maneh eta mencolok teuing. Hirup maneh di tanah Sunda tapi maneh ngadukung Arema teu naon Da maneh urang Jawa. Tapi maneh ulah mencolok teuing tah eta maneh nu mencolok teuing nu matak jadi pinapseun batur teh. Matak naon nu maneh dek kitu dek kieu ge maneh netral we heula di cicing di tanah Sunda mah. Eta anu matak menimbulkeun hal rasis teh maneh. Sebenarnya mah pendukung sepak bola teh embung rasis. Ngan eta mah dijieun-jieun keneh ku sorangan. Ibaratna eta maneh tah. Ieu teh pan sidik wilayah tah anjing Persib aing pisan lu sia make baju dejekna. Nah, Sia apalkan heueuh. Persib jeung Arema jeung Persija kumaha? Tah maneh ulah jadi provokatorna. Yang disiku poin sia. Dan nurutan saha sia? Heulana mending ge eta sal. Geus bawa boykot. Mun teu dipake deui. Ai urang balik teh make. Sia leuheung teu dipodaran ku aing. Coba mun ku batur, baca eta ieu bobotoh getih Sunda. Berarti Sunda teh keur bobotoh. Kalam Keur Bandung. Kalam ku aing mikir. Dak cek aing oge naon tah tadi laan sia mah moal kieu meureun goblok atuh. Deukeun. Nek ngagogumah ku aing. Bisa dipaehan di depannya ku aing. Bawa mang panggul mang ka itu. Kamu saya yuk urang ancumkeun ka anak ka eta. Mangga. Mangga.